Bulan. Subhanallah, iya ini bulan, iya ini mencorong kieu tuh. Aduh, luas kieu ini bulan. Subhanallah. Iya momen langka lur tuh. Yang tentu iya sabulan harap tahun harap isuk orang bisa panggil deui jeung poe anu kieu ya. Sampurasun jumpa lagi bersama si Bandrong. Hari ini si Bandrong lagi lihat ciptaan Sang Maha Kuasa bulan. Bulan indah pisan lur tuh. Mugia dulu sadayana apa ieu nya sing rehat ya, sehat semen sehat rohani. Muga saya panjang umur sarta manfaat kang orang jeung anu liana. Bulan Caang 14 nerawangan dia nyangan alam semesta. Indah pisan. Ya segitu aja dulu dari si kanan ini sampai Sunda ayo ya pesan anu Maha Kuasa. Tengah peti jemplang-jempling ayo dulur orang sami areli ulah ngalolorakeun ieu teteli sangkan hate urang nyarari.